Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng anjing pamiarsa para siswa kalih sepuhna nunuju nyaksini ye pidangan televisi edukasi. Mugia rahmat sedang kasalamatan nyarangan Bapak Ibu sadaya dina nggoning mancen damel sadi dinten. Puji rawuh syukur urang sangakeun ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Rehna urang tiasa tepung lawung dina acara ngaguar pengajaran bahasa Sunda. Nu baris dipidangkeun ku tim pangjejer ti MGMP SMP MTS Kabupaten Garut nu dijomantarakeun langsung ti Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Alpukahna gawe bareng MGMP SMP MTS Kabupaten Garut kalih Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Dina dinten ieu jejer acara anu baris dipidangkeun nyaeta ngeunaan bahan pengajaran bahasa Sunda pikeun siswa-siswi SMP MTS kelas 8 semester 2 anu ngawengku 2 kompetensi dasar. Tinangtos saderek tumaros bahan pengajaran naon wae nu baris dipidangkeunana. Kumaha carana sangkan urang tiasa maham kana eusi eta pidangan luyu sareng maksad tujuan anu kaunggal dina kurikulum bahasa Sunda. Pikir ngawal reta patarosan sumangga urang sami-sami Bandungan kalayan gemet pidangan salajengna nu baris didugikeun ku salah sawios pangjejer ti MGMP. Wilujeng nyakseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang para siswa siswi sadayana. Alhamdulillah dina saat anu ayeuna Bapak tiasa nyerangan hidup sadaya kanggo neraskeun materi dina perkawis drama. Saparantosna sateacana hidup dipasihan materi ngeunaan wangenan drama oge unsur-unsur anu sanesna Bapak ayeuna bade ngadungikeun materi perkawis rupa-rupa drama. Tinangtos wae tina materi rupa-rupa drama ieu bakal janten tumaros dina mana hidup naon wae tujuan pengajaran tina materi rupa-rupa drama ieu. Anu kahijina pikeun mikawruh rupa-rupa drama janten hidup supaya mampu mikawruh kana rupa-rupa drama. Anu kaduana bisa ngabedakeun rupa-rupa drama. Jadi drama nu A, nu B, nu C engke hidup tiasa dibentenkeun. Anu katiluna hidup tiasa nataan unsur-unsur naon wae nu aya dina drama. Kayak unsurna naon wae itu tiasa ku hidup. Sedang anu kaopatna hidup mudah-mudahan tiasa maham karena materi anu disuguhkeun. Kumari kitu disuguhkeun hidup supados daria manco dina ngabandungan materi rupa-rupa drama ieu. Salajengna rupa-rupa drama ieu secara gurat badag aya 3. Hiji aya anu sebat longser, nu kadua aya anu disebat gending karesmen, anu katiluna aya disebut drama modern. Longser bakal tumaros hidup naon cenah longser teh. Nah longser teh mangrupa salah sahiji wangun drama anu jolna tina teater rakyat. Janten rakyat masyarakat anu ngadamel bentuk drama pikeun suguhan atapi tontonan. Teras deui dina prak-prakanana dina longser aya unsur narina atanapi gerak-gerakan lah atanapi joget ngigel sur bahasa ayeuna mah. Teras di aya kawihna oge aya lakona. Tangtosna wae hidup tiasa nonton dina TV aya disebut salah sawiosnya dina TV swasta eta teh pangaruh tina ayana longser tina bahasa Sunda. Anu salajengna biasana longser teh sok dipintonkeun dina waktu ti peuting di buruan gitu atanapi di lapangan. Mula lajona ngariung margi ari kapungkur mah panggung teu acan siga modern siga ayeuna. Janten di mana aya lapangan terbuka di payun ayana longser teras ditonton pada ngariung kirang langkung gitu. Teras satu acan lebet karena carita nu di longser biasana sok dibuka ku rongeng heula. Rongeng teh istri anu nyanyi atapi ngahaluang gitu dibuka ku rongeng sareng joget tangke biasalah sok aya anu ngiring jabung tumalapung atapi ngiring nyawer salah sareng anu sanes-sanesna. Sehingga saterasna saatosna ronggeng rengse muka acarana diteraskeun ku para pamain anu dina longser tadi seuseurna bodor lah hareureuy
upami bahasa Indonesia mah sebat jenaka ngajelaskeun eusina carita sapopoe kahirupan masyarakat eta kirang langkung gurat badag anu aya dina longser kanggo referensi anu sanesna tiasa hidup muka dina media sosial atau napi dina YouTube milari referensi longser tiasa dipilih seueur pisan di dinya. Anu kedua saatosna tina longser nyata mangrupi gending karesmen. Nah, gending karesmen aya benten sareng longser. Gending karesmen mah nyaeta pagelaran drama Sunda anu pagunemanana teh dikembangkeun atanapi dihaleuangkeun. Dibarengan ku gerak ibing para peserta anu dipiri ku tetabuhan. Biasana tetabuhan teh upami henteu ku kacapi suling, tiasana we ku kenang, ku gamelan sareng anu sanesna. Eta kanggo ngalengkepan dina pirigan gending karesmen. Nah, kunaon cenah gending karesmen teh bet aya di urang, numutkeun tina sejarah gending karesmen teh mangrupi pangaruh tina bangsana Eropa. Janten di Eropa kapungkur tos aya anu disebat naon namina teh opera. Nah, engke di Eropa urang Eropa urang Belanda sumping ka urang ka dieu ngayakeun tontonan, ngayakeun pintonan siga kitu. Ngan anu nongton teh kan masyarakat Eropa wungkul, masyarakat urang manteu, maka masyarakat urang inisiatif ngadaman disebut gending karesmen. Janten gending karesmen mah saeutik lobana aya pangaruh di bangsa Eropa. Terus anu salajengna tempat mentasna gending karesmen biasana sok aya dina luhur panggung gitu tah. Dina luhur panggung engke sapertos biasa lah aya anu ngamerankeun A, merankeun B, merankeun C. Ngan sing emut sakumaha tadi rumusan awal yen gending karesmen mah cara ngadugikeun teh henteu dialog, henteu ngobrol sok siga dina drama-drama anu biasa. Tapi gending karesmen mah tingawitan tokoh A, B, C sadayana ditembangkeun atanapi dihaleuangkeun. Terus dina waktuna cenah iraha gending karesmen dipintonkeunana hal eta mah relatif tiasa siang atanapi tiasa ungi. Tenan ku ayeuna mah siang tiasa dibantos ku cahaya pecahayaan. Terus deui salajengna sami siga dina longser gending karesmen mah mung ngajelaskeun atanapi nembongkeun carita kahirupan masyarakat Sunda dina sapopoe. Nah, terus dari dina laju na gending karesmen bisa oge aya bobodoran sapertosna aya gending karesmen si kabayan pasti eusina teh bakal bobodoran atanapi si unyil tiasa di gending karesmenkeun. Terus deui tiasa oge serius atanapi dari ya eta kumaha bentuk naskah anu didugikeun dina carita gending karesmen. Salajengna lumpat heula kana sejarah. Kunaon cenah aya sejarah gending karesmen ti iraha ayeuna di urang. Nah, diperkirakeun munculna gending karesmen teh dina tahun 1800-an. Nyata masih di zaman kapungkur, di zaman kolonial Belanda. Nah, kunaon cenah bet aya sabab di zaman harita bangsa Belanda nyana hiji kasenian anu disebut tunil. Tunil tangtosna wae zaman urang mah ayeuna tos teu terang naon disebut tunil. Sepuh urang mah kapungkur, aki uyut urang pasti terangeun naon disebut tunil anu tadi. Nah, tunil teh nyata drama anu eusi pagunemanna teh ku lagu-lagu bahasa Belanda gitu. Sakumaha nu tadi didugikeun. Ngan anu lalajonna teh urang walawe bungkul sabab zaman kolonial bangsa urang mah bangsa petani moal tiasa nongton kana eta tunil gitu. Sehingga inisiatif nu tadi masyarakat setempat atanapi para seniman, para budayawan Sunda dina saat anu harita nurutan ku ayana tunil nu tadi nya anu disebut gending karesmen gitu. Salajengna anu katilu saatosna tadi kadua ayeuna anu katilu nyaeta drama modern. Nah, ai drama modern mah tiasa kalebet teh ku istilahna teh ayeuna teater. Teater teh mangrupa pintonan di hareupeun jalma rea. Bentukna, konsepna langkung modern ya. Tiasa di naon namina teh hidup lamun seug hoyong terang kumaha tina teater engke tiasa kapenak lamun hidup sakola anu langkung tebih contohna teh upami kuliah engke hidup tiasa ngiring pengembangan diri dina bab teater engke kumaha perkembangan teaterna tiasa kapenak dina hal eta.
Rupina sakitu anu tiasa kapihatur ku Bapak Dina saat anu ayeuna sing emot yen rupa-rupa drama teh hiji aya anu disebut tongser, nu kadua anu disebut Gending Karsmen, sareng nu katilu drama modern. Kirang langkungna hapunten bilih aya materi anu kirang pas atanapi kirang sampurna hapunten pisan anu kasuhun. Kalayan akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderek sapara kanca, rupina sakitu pidangan anu tiasa kadugikeun ti reng-rengan MGMPBS SMP MTS Kabupaten Garut. Mugia tiasa katampi pikeun nambihan pangawruh urang sadayana dina nggone ngajaga ngariksa ngamumule warisan tina karuhun urang. Mugia aya mangfaatna kang urang sadayana dina mayeunan hirup kumbuh sadidinten. Hapunten nu kasuhun boh bilih salami ngadugikeun aya anu teu sapagodos wilujeng kantun wilujeng tepang deui dina waktos kalih jejer materi anu benten. Cad ti sim kuring amit mundur amit mungkur pamungkas sanggem wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.